Hukumna jalma nu nikah teu make ngaran sorangan. Misalna tadina ngaranna Sari tapi pas akad nikah ngaranna diganti jadi Suri. Seetik sama bedana tuh atau jadi Susi. Alasanana nu mantak diganti ngaran supaya bagus milikna atau supaya langgeng rumah tanggana dukun kajian bukuan yang sajaban eta kumaha hukum secara agama teu naon ganti ngaran mah urang diganti ngaran deuk nikah teu naon teu deuk nikah ge diganti atun teu naon masalah jasa bisikannya wan kuno kolot nikah deui nu kadua ganti ngaran na masalah aja jelemana nyana keme mun ganti jelemana ulah tapi kudu dikanyahokeun sebab ngaran eta berarti menurut Islam lamun urang nikahkeun nyebut ngaran kemudian aya di hareup salah ngaran salah binti masalah sebab nu deuk ditikahkeunana aya ngajogrog di hareup eta rek saha bae ngaranna si eta anu make kembang culan eta jadi salah ge masalah janyanana aya di dinya tapi lamun jelemana gaib salah ngaran salah binti atau salah binti bermasalah hendak dihadirkeun nikah teh aya manfaatna menurut Imam Syafi'i lamun dijogrogkeun di hareup salah binti salah ngaran masalah ja emang nyana jelemana tapi lamun dieuweuhkeun di forum haju salah ngaran bermasalah kudu diulangi deui pertikahanana lantaran salah ngaran atau salah binti gitulah jadi kudu dibejaan heula ieu ngaranna Susi jakamari mah ngaranna Suri pan jadi Susi lah gandeng kiai diganti abeh naon abeh sugih nu jelas mah brak bareng urang Jawa teh urang Jawa nikah dihitung nu ieu sangaranna tadina mah Suminem diganti jadi Surati nu ieu sangaranna ieu lalakina ngaranna tadina ieu mah Surono jadi kunaon tuh jadi Surini isu kabeh abe bagus orang Jawa tak gitu jaga gara 5 bulan japa pegatan loba jasa jana kos ka itu urusan kos kitu mah sanggakeun kanu gaduhna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya di dieu manu ngaran salakina ngaranna Pengki pamajikanna ngaranna Runta anak baranakan jan teu pepegatan salah ngandek diganti mah salah Kangjeng Nabi ge osok ngaganti ngaran ngan diganti kuno bagus ngaranna kumaha mun kieu tadina tos nikah pake ngaran sorangan tapi itu sababaraha bulan nikah kitu ngaranna diganti soalna geringan bae cenah ieu cocok dina waktu nikah teu cocok dina waktu nikah ngaran nu ieu diganti masalah teu kumaha teu nikah teu di luar nikah atuh teu naon saha tadina ieu ngaranna ieu teh tadina Marta aju geringan ganti geringan bae teh ka dukun cek dukun ganti ngaranna abeh sehat baik alhamdulillah kuari diganti ngaranna jadi Bakru aju dagang nyana teh macet
dagang naon bae di modalan macet bae bebe jadi kadukun ieu jam macet bae oh ngaran nu keur ieu sa Marta kuari bakrun hijikeun Marta bakrun dagangna naon martabak atuh bener bae jadi sugih eta masyaallah luar biasa gara-gara dagang martabak jadi unggal pengkolan boga martabak nya nanti atuh loba anak loba martabak mah